Acuk ngaus mah. Era naon eta rot brang-brang kitu ya aloh. Tuning. Geus gandeng era. Naon ngalawan? Hah! Ampun Neng. Kunaon maneh cap euy? Pasea man. Atuh bae dog deui ka hayang sakit. Sieun aing. Sieun, itu kadi nyarita kumaha caritana Allahu Akbar. Cing kumaha? Pasea man. Pas ya juga majikan. Heeh. Nikmat panejang euy. Sok nyarita kumaha cap mana eta mimitna bisa pasya kitu Allahu Akbar. Pada teu meuli baju man. Eta teh terus di kumaha maneh cap? Dibendur ku baskom. Meni nikmat kitu eta pasya. Dia dibendur ku panci. Ku panci. Terus kumaha deui cap? Moal poe aing pasea wae man. Pasya Allahu Akbar meni nikmat Gusti nah abi teh pasya mang tahun-tahun rumah tangga. Terus kumaha deui eta nu nikmatna we bejakeun ka aing mah cap kumaha Edan sia man. pasya ngapoe pedah naon itu Kadah teu dipangmalikeun baju. baju keur naon? Keur ngaos. Oh hayang baju keur ngaos enggal kitunya. Oh Akbar. Heueuh cap atuh. Bagja maneh mah bisa pasya aing mah encan jeung pamajikan rumah tangga can pasya aing mah hayang geus maneh cap. Boe edan. Akan aja dong di dia siaran mantap. Neng ampun. Masuk, Kak Ima.